Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Abi Muhammad dan Al-Afghani di kelas 10 MIPA tilu bade ngaduikeun hiji saja ciptaan Nabi anu judulna Pimpinan Wilujeng Bandungan. Pimpinan ciptaan Muhammad dan Al-Afghani. Zaman ayeuna, zaman dimana sagalana aya. Anu eueuh bisa diaya-aya, anu aya bisa ngaraja. Salah sahiji contohna pimpinan zaman ayeuna. Pimpinan anu kasohor bari ngadagukeun bedug lohor, gawena hareupeun layar jeung monitor, mere parentah tuluy molor. Pimpinan pusat nuti kaler, pimpinan lebih resep tindakan otoriter, pimpinan lebih resep jadi diktator, tuluy mere kasempetan jang koruptor. Ngan aya di ieu nagara make lambang Garuda, dasarna Pancasila. Undang-Undang 45. Pimpinan zaman ayeuna. 27 Mei 2022. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.